si kemut nu ngaraji teh ahli Allah rek geus bener rek can bener rek geus pinter bodoh keneh ge ahli Allah nu ikhlas calik hareupeun guru belajar ilmu agama muga-muga guru teh mursyid sadayana teh tak kitu kan doakeun. Nah, guru cak timbal balik ngurus santri teh ieu teh nulungan ahli Allah. Saking cintana ka Allah, ahli-ahli Allah teh ku urang diurus kan. Nah gitu. Hitung-hitung aing rugi untung kan. Ngerasa untung. Nu dipake mere dahar santri teh jadi nur Allah harta urang teh kan. Energina engke diturunkeun ka urang, ka anak urang, turunan urang. Matak sok loba jalma anu mikanya santri aya nu boga minantu santri. Padahal si eta teh lain tukang pesantren jadi boga minantu santri. Eta buruhan eta kan. Nah gitu